Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun ka sadayana. Mugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkeun dina milari mirik rezekina katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui cariosna ieu dina judul Rusia Pasir Demit bagian ke-24. Mangga ka sadayana cara ketan. Dicarioskeun di Pasir Demit. Peuting eta si Lewu arek ngamimitian cenah, arek ngasah kana elmuna lain saukur ngasah. Dina pikiran eta Raja Siluman anu geus nitis kana awakna budak manusia biasa. Manehna karep cenah arek oge ningkatkeun ngaluhuran deui kana elmuna. Dipikir-pikir ku aing moal ukur arek ngajajal ujung ngasah kana ilmu aing, tapi aing oge hayang ningkatkan ujung namahan kana ilmu aing. Cukup ku aing dilaksanakan eta perkara, sabab ari si aki-aki pewat mah teu nyawon kana perkara anu saperti kieu mah. Kitu cenah di antara pipikiranna si Lewu teh. Peuting eta samang-samangsa panon poe geus sumurup geus asup deui kana tongong gunung. Wanci geus maju deui ka poek. Ki palang manehanana geus asup cenah ka kamarna. Teuing nanaonana mah ngan biasana sok anu sok kasaksian ku si Lewu mah ieu Ki palang teh osok nyepen, osok tapa brata. Teuing naon anu dilakonanana mah ngan yakin keur naikeun oge kana elmuna. Mingkin kulo teh manehanana mingkin soson-soson sabab manehanana mung cenah ari kaelehkeun dina kasaktianana keukeuh hayang jadi jalma anu sakti manggulang-mangguling. Si Lewu samang-samangsa waktu dirasa ku manehanana cukup peuting jang manehanana ngamimitian lumampah. Ceruut we manehanana teh turun ti golodong kaluar ti imah Ki palang. Samang-samangsa sukuna antel kana taneuh. Langsung cenah hawa peuting anu cedeum pika sieun teh robah jadi mingkin suni, mingkin kana jempling. Ngan ukur dipapaes ku sora jangkrik, sora cari cangkas jeung sora-sora sato peuting. Malahan mah eta sora-sora peuting teh kalakah mingkin karasa geueuman. Lamun aya jalma anu deukeut di antara wewengkon anu di cangkingna atawa di tempatanana ku si Lewu. Kedeyeung cenah si Lewu teh lempang lalaunan. Tidinya saban-saban tempat anu diliwatan ku si Lewu ngajauhan ti wewengkon Pasir Demit muru ka pakampungan. Anjing bueuk cihcir jeung sato-sato anu pikakeungeun teh jiga anu nuturkeun ngiringkeun kana lengkahna si Lewu. Rada jauh ti imahna Ki palang kaceleng corelat si Lewu teh ngalumpatkeun kana lalampahanana muru ka pakampungan teh. Jarak atawa lalampahan anu jauh ku si Lewu disorangan ukur ku waktu anu sakedeung wae. Ongkohan manehanana teh jalma atawa siluman anu miraga sukma ka manusa teh. Kajaba ti eta manehanana boga geus bisa nyandingkeun kana ilmu silumana kana raga manusia anu tangtu wae
eta manusia boga kekuatan jeung kesaktian anu luar biasa. Kakocapkeun di lemur anu dituju ku si lewu. Di eta lemur dicarioskeun di hiji imah anu cenah karak aya 3 poe nama boga anggota keluarga anu anyar nyaeta karak dilahirkeunana salah sahiji budakna. Atuh tangtu wae di imah eta teh jadi haneuteun komo cenah ari di lemur mah komo kanu ngarep-ngarep mah ayeuna sora budak ceurik jadi mingkin haneut cenah. Katamah-tamah deui anu biasana anak rabi nu cicingna kur duaan teh salaki jeung pamajikan keur makatamah ayeuna ku aya anggota keluarga anu anyar nyaeta ayana orok teh. Katamah-tamah deui bapakna si salaki atawa si bapak nini jeung akina si orok beureunan ngilu ngenong cenah hayang baturan malahan mah saja cenah geus dibadamian kanu jadi besana arek saminggu sakali sewang 3-3 bulan mah maturan di eta imah. Ngawasi aku jang maneh kudu sing tahan sia ka pamajikan ulah wakadu sorang sia 30-40 poe mah eta mah jadi tatakon agama jong lamun bisa mah anjon teh 30 poe sia ulah kikituan heula sia karunya sabab sasatra hot meureun maneh ngaluarkeun si cabang bayi anu ayeuna geus jadi aduh deka montok kitu. Mereka jalingar nya eta luak dieu kitu. Tuh incun ini. Ceuk hiji nini jiga anu geget pisan ngawangkong jeung mamagahan ka anak jeung minantuna geget pisan ka incuna. Dina kaayaan kitu kadenge si Aki nyarita. Wah, Banu eta teh ujung aya nama abah teh geus bisa disebut Aki ya moron aya namanya. Geus boga incu teh laksana korma ukur urang teh baheula teh boga budak teh rada jamu gitu tanya kok. Tapi sanajan kitu si aku jang maneh boga hati ayeuna geus laki rabian we. Kapihulaan aya awewe mah geuningan sasat istilah nama kapihulaan rabi jeung kapihulaan boga budak geus gabung deui wae kos akian jeung mah kawin teh jadi boga budak teh geus kaayaan geus kolot kitu kok. Aki mah da kuring mah ngarasaan can kolot ieu teh pira oge karak 30 tahun. Jeung deui ari ngarungu carita Aki mah geus 35 geuningan boga budak teh. Nyata kolot teuing ayeuna nu ngan anjeun ge kalaan da balalaki atuh hese kalakah anu boga budak ti ulah teh geuningan adi anjeun boga awewe mah teh geuningan ayeuna oge boga incu teh nikolan teh awewe aduh Aki mah mun nikah sabungah kitu tah mudah anjeun moal acara Aki ayeuna hese boga incu kitu tah. Ya mudah-mudahan we atuh abah pidoana ieu budak teh sing mulus rahayu berkah salamet kitu tah. Pidoana we nya Akinya abah. Aku didoakeun. Mun ini oge didoakeun sing berkah salamet mulus rahayu sing jadi budak anu bisa guna jeung masyarakat uta nama-nama sanajan awewe oge sing bisa rancage dina digawe jeung bisa ngarojong kana kahirupan saanak rapi kitu kena. Amin. Lain bah kuring mah ngarasa ieu teh asa ku bedanya awak teh asa kahiji asa rada geuman kitu tah. Kaduana kuring mah ieu asa tuduh aduh bagur beurang capek gara we deui. Penting kamari oge berenang penting bakupna nungguan si nyai kitu tah pan waktu udah ngalahirkeun teh penting kadua oge teu pati sare deui sabab pan saur Aki oge geuningan
Aduh, ulah pati sare geus boga geus jadi bapak mah geuningan kitu nya. Bah, Wah, gitu eta teh. Tapi coba kadieu ku neta kopina teh. Doketkeun ka abah kadieu kaki. Jang mana bisa arek-arek mah kedua di kamar gae tu baturan nyung si nyai kemai aki di dia. Da biasa nama aki mah tara boboros sare nya kitu nini. Wah, nini oke teh biasa nama tara boboros sare. Tapi karasain nama tunuh. Teng ko capek sugan atawa geus tua penting to eta to sare. Tapi kemai bangun moal iyo kade lamun budak cerik ulah iyo ulah keblok sia ulah kamalinaan gitu maksudnya boro-boro kudang gitu teh mandiran ini mah moal sare biasa nama osok tangi gitu lamun aya kurosok atawa geblok suara ucing oge osok ka hudang guna teh wah gitu biasa nama Aduh atuh anjon rek sare heula mah anu kade omah cintang si ulah kebloknya. nya atuh kinya uring mah arek di jero we ujung si nyai ujung si jabang bayi tuh di jero. Wah kae. Satu loina budak ngora anu kakarak jadi bapak teh. Geuleuyeung cenah asup ka kamarna. Sanajan kamarna teh ngan ukur ditutupan ku lawon ipis kumanehna dibukakeun ame katingali cenah kaayaan di jero kamar ku si Aki jeung si Nini anu katingali nama si Aki bari ngopi teh gudut kana dun kaung si Nini gak mulai we nyepah bari nungguan jiga anu acan tuluh tapi bener karasa ku eta jalma nu aya di jero eta imah teh karasa awak teh rada geuman tur karasa tunuh pisan ngan ukur sakedeung kating kadenge si bapak budak geus langsung nyengkerek we kadenge kerek malahan mah indungna oge katingali nyangkerek bari ngeukepan budak teh sare bari ku tibra si orok oge katingali bangun anteng sare peuting acan oge lila wanci karak oge sarireuh budak tapi kaayaan di luar menikah geus karasa sepi jempling ngan ukur dipapaesan ku sora jangkrik jeung cari cangkas ditema ku sora gaang jeung kodok di balon ti kajauhan kadenge hawar-hawar sora anjing jeung kaayaan karasa rada geuman di sabenerning eta tempat si Nini nyarita. Ake sing hati-hatinya nini mah ieu teh sabeda rasaan jeung asa geuman teuing saperti kieu. Wah ake oge kitu tah ngarasa rada perayana teh jeung aduh ake oge asa tunuh ari nini rasa tunuh kitu teh. Nini oge asa tunuh teuing ieu teh kunaon nya. Wah dipikir-pikir mah muluna ieu gara-gara mulun samemehna loba teuing untuk sare nu anu si jabang bayi bubunga aki mah ieu teh sarua ini oge bubunga pisan ieu teh aki. Wah tuh deka montok kitu budak teh coba awewe deka beneran jika landengna. Wah ini oge kuntrang we antara si Nini jeung si Aki bari ngabulai si Nini nyeupah si Aki bari ngopi tur peledug haseup tina udud tina daun kaung teh dikepul-kepulkeun bangun anu nikmat pisan teuing ku tunuh teuing ku capek teu lila tidinya kuluprak cenah si Nini teh ngalehek malahan mah seupah anu aya dina bahamna oge maneh masih anu digayep kenehna oge langsung ngaguduprak murag tina bahamna nunutan we si Nini teh dina keur kaayaan niuk acan si Aki anu nyarane kana bilik anu tadina eukeur nyekel kana rokona teh kulahek oge sanajan bari sila tutug manehanana ngulapes jiga anu kawisaya teuing kunaon teuing bakat ku tunuh teuing bakat ku capek boa teuing aya perkara sejen anu ngajadikeun temahna eta si Aki jeung si Nini teh anu biasana tara buburu sare sok tanghi teu babari tunuh
tapi penting eta mah langsung nunutan dina kaayaan masih keneh ngalampahkeun kana kabiasaan anak kana hiji pagawean kulahek pating karulahek sarare. Teu lila tidinya di jero kamar kulisik cenah si orok atawa budak anu masih keneh orok teh karak dipedalkeun karak dibabarkeun sababaraha peuting waktu harita masih keneh kawilang orok beureum kulisik bangun ngarasa kaganggu malahan mah jika kaganggu ku sora reungit anu napuk berenang atawa ngarasa senyet kana ameuna bayi kana ambeuna eta jabang bayi. Teu lila didinya ieu si orok teh langsung we kulisik aya soraan kana geus saeutik ngarenghek saturina mah koar we eta si orok teh ceurik koar buaran. Sanajan si orok ceurik tuluy-tuluyan teuing kunaon teuing bakat ku teuing kutuluh teh atawa teuing aya hal perkara anu sejen si indungna si bapana teu hudang keneh wae komo si nini jeung si aki mah anu aya di tengah imah nu cenah karep arek ngaronaan heula eta orok teh teu hudang keneh wae. Eta kaayaan teh lumangsung sababaraha waktu kakocapkeun di luar imah di tempat anu rada jauh masih keneh di kampung eta. Kakocapkeun di luar imah di tempat anu rada jauh pernah nah di garduh ronda tilu orang jalma saged we cenah geus siap rek ngarona kopi geus di sayogikeun nyampak tilu gelasna malahan mah kadaharan oge dina piring katingali geus tinggal tengahna camuil cenah nu rada kolot cacamuilan barang dahar di baturan oge ku dua jalma nu sejana. Lain we aya ku bahagia eta jang adunya manehna teh boga budak cenah nyikalan coba deui bangun montok pisan ari lain geus nempo can kuting. Are urang teh can nempo mah we ngan ieu teh arek isokan we kitu tah. Jika keur itu keur ngenong metoha keuring jadi we urang teh beperaku arek nempo sorangan kitu tah. Mendingan kayak jumpa majikan atuh ari ayeuna kumaha eta mitoha geus eta geus cagur janjeunna tah. Eta kan enak mah geus cagor tapi cenah sapenting ayeuna mah rek ngenong deui bangunan ka esuk mah sakalian balik ti dieu bangun arek ka itu ka lemur tuh ka lemur metoha rek diteang kitu tah. Geus dilatoy sabab kuring teu pararugu aya di mah sanajan teu sorangan jeung siapa jeung si Ambu. Ieu kuring mah asa karasa beda nya penting ayeuna mah yeuh. Kajabati pikasieunan teh urang mah yeuh teuing ieu kadahar belum hui atau aku belum hui sungan ieu duh mun nikah asa tuh ieu teh yeuh Ceuk nu hiji deui. Lain ngalelewean ieu kuring mah tapi bener eta teh karasa pisan ieu kopi mah kopi ieu nu kuring mah tunggu sareng dua kalian ieu teh. Kuring oge we karasa pisan ieu teh kunaon nya ieu teh. Tapi ari cokolot mah ieu teh bisi aya cenah panyerup kitu. Urang ngit riuk kaolah toek eta mah we. Kahiji can pati penting, kaduana ieu aduh lebar ieu keur kagok ieu bisi beak wanjon ieu belum huyuna ya Allah ya anjeun mah. Teu lila tidinya hiliwir cenah karasa aya angin ngahiliwir leutik nembak kana dangdaunan malahan mah karasa oge kudu tiluan nu aya di garduh rona teh
satuluina nu saurang ngarane cenah kana milik eta saung tuluy teu ladinya kulapes nunutan malahan mah sepanhui atawa kulubuhi anu aya dina leungeunna oge ti kamurag sagala rupa. Oi, eta ni kaki itu si eta mau utik tuh tinggali. Sarena teh dika langsung kulapes hos we jiga anu teu loba pipikiran. Ceuk hiji jalma nu rada ngora tapi tak teu kaasupkeun ari budak mah kira-kira umurna 30 tahun. Dasar belagu sia utik ku aing ditanya kalakangan don nunutan ngagoleh kitu eta rokok lain paleman heula. Ceuk eta jalma bari malahan mah nyokot kana rokokna bisi kasunut meureun atawa bisi nyunut kana palupuh di eta gardu malana kumaha teh di seuseup. Lumayan yo. Kuntung oge. Sanajan panjang keneh oge kukuh we ari geus disebut mah kaasup kuntung. Hebat yo. Udud mah udud bodas tapi yo karasa tuh. Nah jika anu banget pisan jiga nu heureui. Hei. Udah buru hei. Jangan naon ieu. Ceuk eta jalma bari ngaguyah-guyah babaturanana jeung nepakan kanu hiji deui dihudangkeun cenah nah make buru-buru sare kalawan waktu anu singket pisan. Biasa oge anjeun teh sok datang heula anak kuring anu kaasup roda ieu rada buru-buru tuluy tapi udah beda deui we asa pupuridingan kana pulo-pulo kieu aduh astagfirullahaladzim. Cokolot mah kudu loba istighfar cenah lamun kur kieu teh. Astagfirullahaladzim aya naon ieu ada eta suara anjing deui mereka gitu deh kak asa beda-beda teuing kadenge aya suara budak curik deui di mana si anu boga budak teh amburenan eta rika tuh di eta tuh kadenge deui. Indungna sarare kitu burunan ukur etanya arek diganti etana burunan ngompol teh tempo taunya tuh kadege tuh hawar-hawar oge da jelas ka angin kenuhun ka belah dieu anginna jeung teu peuti jauh deui. Ceuk eta jalma bari luak lieu ngadengekeun kana suara orok nu ceurik ti kajauhan bari manahanana oge tetep we cenah eling jeung dikir. Astagfirullahaladzim. Ada beda di. Ada sieun kuring teh yeuh kumaha yeuh nya. Mending tempo atau kumaha aya bapana ieu meureunan nya. Ceuk eta jalma bari ngaharudungkeun kana sarungna sabab tiris jeung kumaha ge karasa tuluy. Tapi ieu jalma rada beda. Kumaha tetep dikir jeung ngadua nanada kanu maha kawasa sing dijauhkeun tina sagala rupa kasieuna. Suara bodak teh deui geuningan tah beureunnan kompol beureunnan atawa beureunnan miceun karak dieu ganti beureunnan tah calanana naon teh mah amatna tah naon teh popokna tah kitu tah tapi karasa tuduh teuing ieu teh kunaon atunya aduh astagfirullahaladzim jeung kada sieun deui kumaha yeuh. Ceuk eta jalma jika anu muling gasahan teu daek cicing teu pararuguh malahanana luak lieu jeung deui nempoan ka babaturanna. Tik udah we tik urang cek ngaranna teh kala kasare mun tik kang kang guru kang guru ieu kang guru tadi kumaha deui kala kasare deui sieun oge waktosna aratos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha terasan cariosna mangga dilanjut wae dina video-video salajengna wilujeng patep